Alhamdulillah mak bapak poe ayeuna poe terakhir digawe tos merekeun seragam ka perusahaan dibalikeun deui soalna gawe ge tos dia kontrak pengajuan kartab gagal nya intina mah nya teu aya pengangkatan we pabrikna ngajukeun tapi can aya rezekina meureun sakit-sakit oge nya sakit we hampura ieu mah geus beberapa kali berjuang tapi masih can aya rezekina mungkin hareupeuna dengan pagawean masalah lah gawe beak kontrak nu penting mah rezeki mah moal beak-beak masing-masing jelema bubragna ka alam dunia geus boga rezekina masing-masing. Mungkin rezeki urang lain di perusahaan maupun lain di PT, mungkin di mana meureun ayana. Sakitu we nya, hampura ye. Atur nuhun.